Gusti nu agung. Ari agung anu saha? Meni kieu-kieu teuing mencari cinta teh. Kelakuan saha di teh. Mana itu kelepek ya. Baru udah kamarana euy. Keur mah jomblo sorangan, baturan eueuh. Si Beben euy. Beben anggur ayeuna. Sugan we atuh bogoh udud sampeurkeun. Dih, naon ieu? Kismis euy. Agung, Beben, Agung, Beben, Agung, Beben, Agung, Beben. Boga udun teu. Sia. Boga kahayang gitu ka aing. Eueuh udud mah. Aya ge rasa yang sudah pergi. Geus buru diuk heula lah. Diuk heula buru. Ben, di kamar ya satu manggihan wae awewe euy. Biar aku rek jadi jomblo karatan mah. Nah emang lamun geus manggi, awewe eta teh rek bogoheun ka maneh kitu. Pede amat Aisyah eta banget ku si Kinangka oge. Puguh alus si Kinangka. Jadi tengah jomblo wae geuning, pamajikan teh ngariung geus saimah sabuah. Yeuh, tingali heula nanaon oge tah. Kana awak terutama banget, nu kadua kana dompet. Ayaan apa eueuhan? Naon maksudna eta teh? Sia mah cita-cita hayang boga pamajikan loba. Ngandung ka itu ka dieu, ari meuli Hot Wheels tayo menta kene ka si ayah. Isina tuh. Pan eta mah meureun kewajiban orang tua, ari untuk bikang mah beda deui. Beda di urusan gitu. Kena naon sih tadi dari wae, dasar jomblo akut. Pan itu keur nyiar awewe di kamari teu kapanggih wae. Ya, setiap awewe mah loba. Kan aya 3 jurusna ye nya. Koleksi, seleksi, nikahi. Tah, jadi nu katilu teh kudu dinikahi. Ayo urang mah teu kudu nu aneh-aneh we, urang mah taranehan nu aneh-aneh, nu geulis urang mah nya. Nu beunghar, tur solehah eta we cukup. Nya kasepnya hayang kanu geulis, beunghar, tur solehah, sing sadar diri we atuh tinggal ita pameun teu jiga bubuk raginang. Sia mah ti kamari asa nu ngajak dulu't wae euy. Naon nih ka urang? Model nu kieu mah atuh teu. Lain. Tadi mana ngaramungkeun awewe we. Baru kaduit teh kira-kirana. Pan eta matak si ieu neangan anu geulis, beunghar, tur solehah teh meh boga duit. Tah eta bener mah. Heueuh pan kasia maksud aing teh dasar kaum dua pak. Geus tong garalo wae lah. Geus saya mah dengekeun urang nyanyi. Sok cek, bener lah mending nyanyi tah meh si ieu sadar diri akan beungeutnya. Siap ya. Weh, cicing. Naon ieu? Aing ningali bieu sosok bidadari. Budak kela budak sabar. Kela atuh bunda nu cantik kela. Naon Agung senario nyebut bunda aya kahayangnya. Ari eta bidadari pinggeureun bunda saha? Tuh pan bener mah aya kahayang. Taruh satu kunyarira. Hei cantik. Berkenankah Anda berkenalan dengan hamba? Di atas apa? Dari ganteng mah tos dikenal dah.
Atuh da apal saha deui coba nu jomblo aktif di lembur ieu. Kirain teh emang kenal. Ya kan atuh teh. Lamun misalnya anawal antum jadi idro, kemah jomblo di lembur ieu teh. Ya entos atuh abdi mah ka aa sadaqallahul azim nya. Tuh, damu sadaqallahul adim. Ih bunda mah galak, gaya bejakeun ka si ayah. Untung atuh, kan si ayah mah tercinta. Ari ayeuna si ayah di mana? Ah di mana we ari kolot teh ngabucin we ai budakna jomblo wae. Ah. Tapi kieu buan. Lamun bunda yang terang si ayah di mana kena cisela. Duit tuh ya, hayu ning. Hayu. Nda. Ai mah hirup teh jomblo, teu boga duit. Hirup deui. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai. Aisyah kenapa? Jika nunggu crying gitu. Itu kan dari orang kenalan. Terus ditolak deui coba canggih kenal-kenal acan. Nah, mata kan oge sadar kenapa meunteut tah. Geus kurang ge. Emang nasib maneh, takdir maneh. Geus kumaha nya? Hese, geus hese. Mau bisa mau. Sabar we. Geus lah hayan mah tong ceurik wae. Geus urang hiburan aya urang nyanyian-nyanyian lah. Siap, Cek. Siap. Tarik, Cek. Wah, geus gandeng. Eta mah laguna nya dari kana My Heart euy. Anjir. Geus we ieu lagu naon teh? Mana tuh? Naon teh? Balonku. Siap, Ben. Hanya Ben. J2 balonku ada 5 berupa warna